Sakadar berenya hobai aya perjalanan menuju hakikat melalui tarekat ai siap los. Kudu kumaha tuh mondok heula. Bara tahun 20. Sedengkeun kuari geus umur 50 paeh di pondok sih. Oh masalah. Ya Harun Ar-Rasyid raja jadi wali. Ibrahim bin Adham teh pengusaha kelas internasional jadi wali. Ih, jadi wali geuningan. Atuh asal siap bae ninggalkeunana secara total. Ya Allah, ya Rabbi, tayeulah ilmu hakikat. Lamun urang nyaritakeun ilmu hakikat sakumaha tadi, halaj teh nyaritakeun anal haq. Kula hak Allah. Bunuh, dibunuh. Siti Jenar nyaritakeun anallah kuring Allah. Bunuh. Wari lamun aya nu ka kitu bunuh. Salah, sasar. Tuh Allah sasar berarti. Ya, di jero jubah aing aya Allahan. Pencit. Mafi jubati ilallah pencit jelema anu ka kitu. Salah. Sasar jelema ka kitu. Salah beneran. Salah cek syariat, cek hakikat mah perasaanana geus pindah, bener. Di akhirat nya pangheulana ka sorga. Nu kamari dipencit halaj bakalna ti heula ka sorga. Siti Jenar nu kuari acak-acak dipencit bakalna ti heula ka sorga. Kok bisa kitu sih? Ahli Allah geus kaparanggih. Pan ahli Allah mah ieu teh jeung anu maot teh kapanggih. Urang mun nyarita kos kitu tah di hareupeun Muhammadiyah ngajebiat pan ahli Allah manyalateun Allahu Akbar eta teh rohna roh nu disalateun ngarendeng jeung urang Allahu Akbar iya atuh urang lamun kapanggih kitu bisa lompat ti heula sia kunaon nuturkeun aing atuh lompat naon teh baba encan ka dunia sebab urang mah dunia kuntilanak jadi dianggap kuntilanak urang ahli Allah mah datang kadinya ngalayat kadeuna ku urang biasa bae horengnya nama neuleuh aya rohna di dinya ngobrol sura-suri nyalateun aya kapanggih dan lain sebagainya mantak kadang-kadang manehanana tiba-tiba ka makam diajak ku rohna ka makam kaditu udi teu meunang nyaritakeun ieu keur nyaritakeun penemuan ahli Allah. Urang lamun kos kitu teu meunang bebeja. Mun bebeja, aduh aing mah tadi ngobrol jeung nu disalateun. Tampiling habat saekeun saya poe. Hah? Goblok sia. Ngobrolnya jin tah mah. Berarti sia jin. Teu meunang. Rahasia-rahasia nu kos karar itu teh. Tuh, mantep kaya jelema sana ka Banten di warung ge. Kunaon itu? Eueuh cenah Maulana Hasanuddin. Tampiling. Jelema kos kitu tampiling. Anu aya naon? Gitu cenah tukang kopi. Ngopi sia di dinya. Ulah jarah sia di dinya leg-leg teh tukang kopi habak. Kana nganu gelis. Ah emang kieu. Sekarang itu. Ali hakikat. Mun urang caritakeun hakikat pasti kos kitu bae. Sanajan kuari ge kuari kitu. Urang mun nyarita jeung Maulana jeung Ki Asnawi pasti bakal sarua jeung Ki Halan. Ngan dirahasiakeun. Urang mun dongeng jeung Syekh Nawawi pasti kitu. Urang nyaritakeun jeung Syekh Abdul Qadir kitu bae. Urang nyaritakeun jeung para wali sanga kitu. Manunggal hartina ngahiji urang jeung Gusti Allah. Banyak pan urang mah makhluk kitu-kitu bae. Lantaran naon? Geus eueuh deui nu aya iwal ti Allah. Nu kadeuleu iwal ti Allah, nu kadenge iwal ti Allah. Ngan dirahasiakeun ku nyana kecuali keur pembahasan ngaji ya ulah tarik teuing lantaran can kahartieun paling ge keur ngaji kitunya jadi bae ka imam hayalnya cak majikan kunaon ka wah jadi kieu yeung bareng ngaji ka Cilongo ka haji cenah jual bae warung ye pake naon kawin deui hakikat bahasa
Tapi sebenarnya mun urang nyaritakeun hakikat dina hikam. Asana breh. Jaheu. Sebab etalah perasaan dituangkeun ke sebuah tulisan jadi kitab didengikeun ku urang nu ngahartikeunana nyaho kana perjalanan. Urang teh tinggal oh iya mantap haram ngaji hikam mun teu norekat haram. Ini kumaha nyaritakeunana eta mah sebuah perasaan dituangkeun ieu ku ari nu nyaritakeunna encan datang ke perasaan eta sasar ujian. Sasar mal beres mah. Kos jelema encan ka Mekah nyaritakeun ka Mekah mal beres. Kos jelema can kawin nyaritakeun malam pertama milih atuh. Mal beres kumaha nyaritakeunana naon heula nu diragap. Aduh. Palingnya datang ke hayal kan malam pertama teh pasti gitulah, pasti gitu. Didongengkeun ka batur. Bohong berarti keras kakap tangga bohong. Tuh, hari nunggeus mah Pak. Mun ditanya teh, saya geus kawinnya. Kebetulan ditakeun. Cek godol. Cukup sama perasaan pribadi bae. Wali eta. Itu penemuan ka mangarana. Masyaallah. Geus datang ke perasaan kos kitu. Ieu ge geus datang ke hakul yakin. Pasti kos kitu sarua ta wali-wali teh. Nu mantak wahdatul wujud teh eta teh ajaran anu sesat teu meunang. Diajarkeun wahdatul wujud teh teu meunang. Besi aya nu ngajarkeun di Jakarta ulah milu haram. Besi di Bandung, besi di Surabaya, besi di Banten nyaritakeun wahdatul wujud. Supaya nyaho bahwa ieu teh syahadat aya cangkangna aya eusina aya saripatina sasar nyaritakeun wahdatul wujud ulah saha bae ulah jalain kudu dicaritakeun tama sebab perasaan teu meunang aya organisasina teu meunang geus bae ulang guguru ka hiji kiai ku kiai diterima datang ka mana heula nyana guguruna. Sebab ai torekat mah lain cara ngaji amil, bisa difotokopi, sok sia motolah, lain cara jurumiyah, lain cara ngaji Fathul Muin, lain tama ngaji hal. Geus di guruna datang ka mana? Datang ka dinya bae ku guruna can dilanjutkeun matu ulah. Lantaran guru ge nyahoeun, datang ka dinya sia ngajauhan dunyana, datang ka dinya sia ngajauhan nafsuna, datang ka dinya sia. Nah, geus sakitu bae ilmu sia. Caritakeun deui ku guru teh, naik deui. Kadawan ku guru, naik. Jadi lain kudu begitu ijazah tarekat mah. Menang saminggu balik deui ka dieu, balik deui ijazah geus sia tamatnya. Jadi geus datang geus datang ka kubro sia, geus tamat, geus ijazahkeun deui jiblon. Kok tarekat si kos kitu? Wah, atuh ieu mah dolun mudilun ka dituna. Engke loba wali kajajaden. Iya salah itu. Geus ulah dicaritakeun kos kitu mah hayuh bae heula datang ka mana? Guruna ge atuh teu menang sambarangan. Ya aslina guru mah Kangjeng Nabi belah dituna deui atuh belah dieuna deui Kangjeng Nabi Khadir belah dieuna deui guru-guru ahli Allah ahli makrifat. Eta nu geus maot ge bisa gaguruan ngan teu bisa ngaijazahkeun kos ti muslim benda kerep lantaran guruna langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah teu bisa ngaijazahkeun putus silsilah sebabnya meunangna tinu maot. Jadi nu bisa ngaijazahkeun mah tinu hirup. Lamun guguru ka nu maot geus jangnyana doang teu bisa ngaijazahkeun. Teu meunang tuh. Cacakan segede ki muslim geus teu bisa ngaijazahkeun. Kudu neangan deui guru saja sebabna nyana mah diberena ku Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijaga nu merena Syekh Abdul Qahenan Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam ngan nyana boga guru deui. Sa boga guru nu hirup. Sa Syekh Syarif Hidayatullah geus nyana make jalur nu eta lah nyana ngamuridkeun. Jadi mendak buar ya aya jelema sagala ijazah torekat segala gitu ulah ngaji bae ulah engke ge kapangi ulah wakat torekatan lamun urang masih keneh hayang naik pangkat ulah wakat torekatan mun masih keneh harus usaha ulah torekatan ulah haram teu meunang
Mun cenah zikir ulah norekat zikir bae. Geus zikir mah teu make aturan torekat. Hayu bae sia aya ceu Ambon loba zikirna. Diundang muludan gandeng zikirna. Ai teu muludan teu aja benuh nu ngundang di kamar bae tilok zikir. Oh salah. Sadaekna sia. Tapi lamun geus asup dina wadah torekat geus lain deui ya tuh. Ye menuju hakikat kudu norekat. Syariat, tarekat, hakikat. Orang bersyariat, syariat bae itu kuat mah. Mun deuk tarekat berarti siap deuk ninggalkeun dunia. Ieu mah pan mikir-mikir hayang ganti mobil. Mobil ganti. Lama yang ganti. Yang nambah nu di imah. Tutumpakan lain deui nu di imah. Ada kempes ban. Yang bae. Antak na dong ada zawi ini deui lah. Aduh, oke. Iya, keur nyaritakeun ieu. Mana? Cek Badul Arifin dina nyaritakeun masalah ilmu hakikat. Al-haqqu ta'ala munazzahun anil aina wal jihad wal kaif wal madah was surah. Eta teh apa makulat? Innal makulatil ladaihim tuhsaru fil asri wa hiya aradun wa jauharu. Makulat teh maujudat mumkinat moal kaluar tina dua arad jeung johar. Ari johar makoma binafsi ai arad makoma bigairi. Di gerona engke aya 10 kacokot ku johar hiji berarti arad aya 9. Di antarana ayeuna di antarana deui idopat di antarana deui kitu kaif. Di antarana di taeta kudu ngaji heula urang jang supaya mantep ibadah ka Gusti Allah kudu ngaji ilmu makulat heula. Lantaran besi kajadian urang keur zikir bae aya suara. Abdul Razak. Maneh. Zikir bae usaha ieu pangeran. Alhamdulillah. Pangeran lontal-lentok ka dieu silaturahmi. Wih, pangeran silaturahmi budak. Jeung saha dieu? Jeung anak incu. Pangeran silaturahmi jeung anak incu. Blon teh. Atawa keur mujuna zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Joy aya cahaya. Geus ulah zikir bae, geus ulah salat bae. Emang ieu ieu teh cahaya pangeran maneh teh geus diangkat jadi wali geus cukup ibadah maneh geus ka surga maneh teh cukup lantaran maneh geus usul nuhun pangeran geus teu kudu salat deui sing loba kiriman bae ayeuna mah ka kaula naon apel pangeran ayeuna apel apel meuleun di langit tolong tuh eta teh panisah kudu ngaji makulat heula besi aya suara nu kadenge besi aya bisikan kadenge ku ceuli besi aya bisikan hati besi aya dedeleuan cahaya besi aya dedeleuan anu indah-indah besi urang dibukakeun alam nu ieu trek aya bae di alam anu sejen ieu teh sorga ieu teh naon ieu teh naon ka ieu teh kudu ngaji makulat heula. Tuh, numantak jadi dia dijelaskan Allah teh maha bersih simpulna bae anil aina teu meunang ditanyakeun di mana Allah mun Allah ku urang dijawab aya di mana Allah aya Allah mah tuh di ditu murtad sia lantaran Allah mah sepi tina ayeuna mun dipertanyakeun Allah teh di mana di luhur meureun murtad sia Allah mah teu boga tempat. Allah maha bersih tina jihad di hareup di wetan di kulon di tukang di luhur di handap mun urang nyaritakeun di luhur Allah mah lantaran Kangjeng ge waktu mi'raj kapanggih jeung Gusti Allah murtad sia ieu dicaritakeun ilmu hakikat Allah mah teu boga jihad aya tapi teu boga tempat teu boga jihad teu bisa dipertanyakeun. Sebab Allah mah cukup baik dijawab ku mukhalafah lil awad. Lamun nyaritakeun tuh di kulon eta mah nu anyar, tuh di luhur eta mah hadis. Berarti Allah teh nyarupaan ka nu anyar.
nyarupaan ka hawadis sedangkan laisa kamitslihi syai'un. Teu nu nyarupa. Teu bisa Gusti Allah disarupakeun dan disarupaan moal bisa. Allah mah mukhalafah lil hawadis. Atuh Allah mah bersih tina kaifa. Atau Allah mah bersih tina madah, Allah mah bersih tina rupa. Moal aya Allah rupa kos kumaha mun aya gerentes di jero hate Allah teh siga anu murtad sia mun teu maca syahadat. Sing hade ka Gusti Allah sebab Allah mah aya cumban teu bisa dicaritakeun di mana-manana di luhur dian teu boga jihad, teu bisa ditanyakeun. Siga naon teu bisa Allah mah nu rupa mah adalah hawadis. Bisa dibagi-bagi teu bisa Gusti Allah mah teu bisa kabagi. Teu bisa Allah mah boga anak boga bapa idopat tamah aya anak aya bapa aya awi aya iwung. Mantak aya iwung ge aya awi, mantak aya anak ge aya bapa. Bezik lamun Allah Tuhan Allah berarti boga anak eta mah ngaranna nu kitu makulat idopat tamah nu kos kitu mah ubuwah uhuwah bunuwah tah teu ngaji makulat teh tah Kristen teh teu ngaji makulat metlek debat jeung Kristen kudu diaji heula makulat pertanyakeun ku urang lamun eta tilu jadi hiji sedengkeun Allah teh Tuhan Bapa Tuhan Allah Tuhan anak sifat anak ka bapa teh ngaranna bunuwah di ditu ubuwah ta eta teh ngaranna makulat maujudat mungkinat berarti anyar atuh pangeran kan anyar pangeran memehnyana saha atuh pertanyakeun heula ku urang teh tah debat teh kudu mahi kudu meujeuhna ilmuna gitu jadi urang kudu belajar heula kudu belajar lantaran ba'awalun lahu wujudun koma qabla ditun nama yaqbalul isbata bizati fakam mungkin aina husulul jismi fil makan kemudian atu nisbatun takarrarat idhofah kemudian atu kaditun aman urudun hayatun binisbah qabla diterus hayatun dima'aha tawastaqal terus ayat alat tasiru ayan faila mungkin ayat ala ayan faila tah kudu diaji heula nu mantak endek jadi ahli hakikat kumaha pugu ngajina ge kuari saminggu sakali ge lamun kebenaran teu keur ngabesa hiji lamun kebenaran ngabesa teu nomor kadua keur teu tahun baru mun tahun baru teu ngaji tahun baru ge ngaji ge teu boga duit pun boga duit besaruan teu mantak atuh ai awakna mah di majelis ngaji ai hatena mah sarua bae di karang bolong goblok kaya teh sarua jeung batur kan berarti dalam jembe acara TV rame jasa kada tahun baru mah dua ayan faila ayat Allah jadi dia aja heula Allah mah munazzahun an aina munazzahun anil makan munazzahun Allah teh jihad tina kaifa tina madah tina surah wa ma'adzalika bari Allah bersih la yakhlu minhu aena tapi tersepi Allah tina aena tersepi tina makan tersepi tina kan tersepi tina kaifa tersepi tina jisim tersepi tina johar tersepi tina arat ongko bersih tapi mun kurang diaji pasti bakal aya kok bisa kitunya kieu urang makhluk aya kholik dihirupkeun ku Gusti Allah sanya zahirup dirobah-robah anu ngarobahkeun urang saha Gusti Allah anu nyicingkeun Gusti Allah berarti aya kudrat iradat Gusti di urang sumuhun diukna urang nang saha nang Allah atuh aya Allah teh di mana di urang ayo belah mana ieu di kantong ieu pencit teu beuna saja kudu kumaha tuh Allah mah teu boga tempat teu boga jihad teu aya luhur teu aya handap teu aya jisim teu aya madah Allah mah mukhalafah lil hawadis tetapi Allah teu suwung tidinya sebab Allah teh lamun ku urang diamati melalui perjalanan tarekat bakal aya di hate nu mantak lautan sakitu luasna hate leuwih luas hati lebih luas lautan eta jero hati lebih dalam
bongkar dadaku ada kumismu. Lamun mata ieu bisa deuleu sabelah dunia, hate mah lain sabelah dunia deui, akhirat kadeuleu ku. Kadeuleu akhirat ku. Kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim, kadeuleu timbangan, kadeuleu di jero kubur, kadeuleu ditanya ku malaikat munkar nakir, kadeuleu siksaan di jero akhirat di jero kubur. Lumantak urang haju sieun ge, mata hate urang teh ngan lain heula urang mah ngadenge caritaan kiai ti Kangjeng Nabi ngan encan kadeuleu lamun urang ibadah mantep ka Gusti Allah make perjalanan torekat urang usul geus datang ka hakikat akhirat kadeuleu makna-makna Al-Qur'an kadeuleu memantak Syekh Abdurrahman Udari dina Johar Maknun nyaritakeun makna ma'ani kalimatil Qur'an lir teu beda jeung taman indah anu luar biasa kunaon eta kadeuleu mun nyaritakeun alif lam mim eta alif lam mim teh ku Gusti Allah eta pan kalamullah eta teh ku Allah dibere dibukakeun hijab ku bersihna awak eta makna alif lam mim kadeuleu umata hate dijabarkeun make tulisan alifna anu maknana lamna anu maknana mim anu maknana zalikal kitabul la raiba fi dibukakeun hijab ku Gusti Allah maknana eta ngandelkeun ilmiah moal katotor tapi katotorna ialah dibukakeun hijab seakan-akan makna kalimah Quran lir teu beda jeung taman aya taman indah luar biasa sagala perkembangan jeung sagala keindahan tatangkalan aya di dinya sehingga setiap jelema ka taman Masya Allah sejuk kitu keneh ahli Allah setiap ka Quran sejuk luar biasa ku sejuk-sejukna reup Johar Maknun kurang kumaha Masya Allah Ya Allah, nyaritakeun terus eta teh istimewa Syekh Abdurrahman Al-Akhdar nyaritakeun dina khutbah Johar Maknun teh nyaritakeun makna kalimah Al-Qur'anul Karim. Lamun jelema geus bisa silulup ka jero taman nu aya sagala rupa di dinya bakal ngarasakeun keindahanana sehingga keindahan eta teh bisa digambarkeun hese nyaritakeunana ialah ahli Allah nu geus dibukakeun hijab anu geus menyerap makna-makna kalimah Al-Qur'an sehingga geus bisa nyaritakeun kaindahanana sebab naon dibere ku Gusti Allah eta kitu tak bisa kitu teh kunaon ninggalkeun dunia lamun masih keneh urang resep kana dunia eta teh hijab dunia teh hijab ka hijab ku motor ka hijab ku Scoopy ka hijab ku Avanza ka hijab deui ku naon deui kunaon deui ka hijab deui ku gitu berbagai kuno denok ka teu kadeuleu Al-Qur'an teh sebab amun urang dipreteli piceun sawah teresep ku ari mah dipiceun deui kendaraan teresep piceun deui kabeh eueuh dipake karesep ieu teh deuk maksud ka Allah eueuh nanaonan eueuh sawahan di hate eueuh mobilan di hate eueuh gunungan di hate eueuh harta eueuh tahta eueuh jelema hiji-hiji aja nu aya naon Allah cak Allah aing deuk mere ka sia mere rasa tah Quran teh kieu hati teh mendak dibaca ku waliullah Quran bismillahirrahmanirrahim teh kudu tamat aya jelema nyeri beteung bacakeun geus bis inu geus cageus sakali deui ka urang anu lain ahli Allah urang nyeri beteung bismillahirrahmanirrahim inu geus tuh kitu teh lumantak hese juga li Allah mah kadang-kadang hudang hes membacaana beda nyana keur kumaha diberena ku Allah keur kumaha ieu teh dihijabna dibukana ku Allah lumantak salatna ke kadang-kadang lalaunan gerakanna kadang cepat eta mah geus rahasia nyana jeung Allah kadang-kadang salatna ngan 2 rakaat bae tilok loba-loba percis kos urang sangheuk urang mah kadang-kadang loba salat teh kadang-kadang teu salat udang dipenting teh endahan ngopi we keur ngaji ge ngopi bae ngarokok we
Tah ku hari kieu Allah teu boga tempat, teu boga arah, Allah teu aya madah, teu aya suruh, Allah mah mukhalafah lil hawadis. Tapi ketika orang dibere aturan ku guru zikir, ku hari dibere lelembutan, kieu naik urang tek, urang fana teh artina rusak lantaran urang manusia tapi teresep kana kitu karesep manusia, fana berarti. Biasana manusia daharnya nama henteu dahar, biasana manusia nginumnya nama henteu, biasana manusia campur gaul jeung manusia nya nama henteu, fana ngaranna majzub. Tah tek wari keur jeung Allah. Kumaha tah karasana? Kadedelekeun Allah. Di mana Allah? Di Dia. Nyebutna ke di Dia aya Allah. Mulai tah. Di prinsip Allah mah teu boga tempat, aya di Dia. Seperti orang bogoh kasar witi ayah di. Aduh, bibirmu. Masya Allah. Tak dapat kulupakan sampai akhir hayatku. Sekalipun digantung, sekalipun dibunuh, tetap cintaku tidak akan hancur. Cintaku adalah cinta sejati. Bisa dibuktikan dari rabaan jemariku. Wih. Blow on jas. Eta teh kaedanan ku makhluk, ku ari kaedanan ku Allah. Teueuh duniaan ngan aya Allah doang. Deuleu naon bae Allah kaedanan ngaranna. Fana nyana teh lantaran teresepeun pongkoh jelema tapi teresepeun kana nu sok dipake karesep ku jelema. Kuari mun ditanya Aisyah hirup nu ngayakeun aja Allah, nu mere tanaga Allah, berarti tanaga nu urang teh yeun wae di urang teh pamere Allah. Aju ieu gerak teh kudrat Allah jeung iradat Allah. Atuh lamun kudrat Allah jeung iradat Allah teh jeung pitulung Allah teh pan Allah teh aya berarti di urang. Urang leumpang berarti bareng jeung urang. Mantap cek Allah, huwa ma'akum aina ma kuntum. Tah eta teh bahasa Gusti dina Al-Quran sakadar dibaca ku urang kuali maka rasa ngabarenganna Allah karasa jasa santaran kudrat jeung iradatna membarengi kaula ilmuna ngabarengan kaula hayatna ngabarengan kaula sehingga kula teh Allah anal halaj pancak tadi ge Allah mah teu boga tempat kok kuari boga tempat sia mah teu kaharti sia mah sia bae aing main bae. Distekahar kita. Urang lamun nuturkeun nyana cilaka. Lantaran nyana mah keur jeung Allah, ai urang mah keur jeung apaan sa? Beda alam. Allah aya di aing. Sebab gerak aing teh kan gerak Allah. Aing lempang teh kan dilempangkeun ku Allah. Tanaga teh panang mere Allah. Hijab aing teh pan pamere Allah. Atuh Allah teh aya di aing. Aing teh wadah Allah. Aing teh keur ngawadahan Allah. Bah, Allah mah teu boga tempat. Siapa aing main. Sebab aing mah di jero kamar ge indah jasa sebab aing mah jeung nunyeun Allah jeung nunyeun alam. Lamun sia mah ka ditu jeung ka Bali jeung makhluk aing mah jeung holik. Lamun sia ka Singapura jeung manusia aing mah jeung nunyeun manusia. Cukup di jero kamar bae aing mah. Geus sia mah sia. Woi, Allah mah teu boga tempat cek tadi ge munazzahun an aina wal kaifa wal makan. Teu karasa ku sia mah bae ka ditu ngaji Fathul Muin, leus ku sia kantongan teh Fathul Muin. Fathul Wahab aing mah geus kaliwat sama aing mah keur jeung Allah. Bisa nyieun aing mah model Fathul Muin cek nya. Bisa nyieun aing mah bisa nyokot tina Al-Qur'an dijieun dibandingan ku aing Fathul Muin. Tuh, kos kitu wali mah aing sebab jeung nyieun dunya aing mah. Asa jeung Allah geus atuh kuari mah mun ditawaran pae ku Gusti Allah atuh yang jasa lantaran Allah nu disembah teh nu diibadahan eta keneh kuari kapanggih jeung Allah di jero kuburan ge kapanggih jeung Allah ngan kuari mah urang hirup atuh teh di kumaha tapi di jero kuburan mah bakal dibere kalimatan maning pae nginaheunaan pae sabenerna mah lantaran lalakonna kapanggih jeung Gusti Allah ai sia ulah kos kitu sia mah sia bae aing main Allah sia maka ditu jeung atut. Tadi itu minta sekupi deui. Tebal ka hati moal kan beda rasa, beda alam. Tah ieu keur carita ongkoh munazzahun tapi sabenerna mah la yakhlu minhu.
Allah teh teu sepi. Sebab naon? Perasaan tadi. Urang teu bisa dihayal kos kitu mah teu bisa. Dihayal mah sakali doang, kadituna apruk-aprukan deui. Sebab naon? Ieu mah ilmu hal. Di deuleu tingkahna mun nyana masih kene apruk-aprukan ka kota, apruk-aprukan jeung jelema, apruk-aprukan usaha, apruk-aprukan di politik, apruk-aprukan berarti eta encan. Encan alamna masih kene alam sarua jeung urang. Sebab eta mah moal datang ka dieu moal kitu. Nu geus beda alam aing lain bae. Atuh berarti ulah main politik. Silakeun main politik, silakeun main ekonomi, tapi na teu maksud. Politik teu maksud, ekonomi teu maksud, maksudna deuk ngajak ka Allah. Deuk ngajak ka Allah iya. Nu mentak wa ma liala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Duh, hayang teuing kaum nyaho kana naon nu dirasakeun ku kaula tah eta attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni idzan lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila cak Gusti Allah udkhulil jannah asup atuh maneh ka surga lantaran maneh mah ngembangkeun agama dibunuh ge terus bae diracun ge terus bae. Kita aya nu ngabahayakeun. Ini idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Asup atuh maneh ka surga ge satuayeuna mah. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Cak utusan teh. Aduh, hayang teuing kaum nyahoeun kana kaindahan kula ditawaran surga. Berjuang negakeun agama Allah dibunuh nyeri kadeleuna kumaha ieu padahal mah mata hate mah indah. Berjuang kadeleuna nyeri sote tapa pantina pamere atut tenan ya tapi geninganan horenganan kaditu nama indah kuarina tapa tina kagungan tapa tina dunia tapa begitu maot cak Gusti Allah udkhulil jannah caknya taqala ya laita qaumi ya'lamun ya laita qaumi aduh harapan kaula hayang teuing kaum kaula ya'lamun nyahoeun bahwa baheula tapa teh horenganan indah sorga bahwa baheula teh dinyeri ku jelema horenganan indah sorga hayang teuing masyarakat nyahoeun bahwa kula ditawaran sorga ku gara-gara di duniana teu ilu campur jeung nu karitu. Eta dikudiasin, geus dibaca pan ku urang, malam Jumat dibaca, malam pakai istighosah diatut. Tapi pan teu dihartikeun qala ya. Jadi berarti eta Yasin teh Yasin neungeul ka jelema nu sok istighosah diatut. Ieu eta kos kitu teh, atuh pan hartina kos kitu. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni mentak sieun ahli Allah mah tita istighosah imbung. Ih, dibere duit ieu mah timbung jeung leutik duitna. Kiai Haji Hamid Jisoka ge lamun dibere mobil mah daekeun ngan lantaran nu mere atuh henteu. Anu daek katipu ku Yasin, katipu ku Yasin. Ji eta Yasin teh engke bakalna neunggeulan ka eta kiai. Goblok sia aing dibaca ku sia. Tapi kunaon situ sia? Katipu sia. Teu kaharti ku nya. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Eta kakarak ayat doang. Kakarak ayat pun dibaca Yasin mah kaditu lantaran qalbul Quran Yasin. Hatina Al-Quran adalah surat Yasin. Ujian anak mun kurang dibacakeun Yasin, awewe embungeun ka urang, bacakeun Yasin. Ujian anak mun teu mamawas. Ye, mangku bae gitu Yasin. Wo, moal Habib kawin jeung ngora. Yasin. Aduh, ngaji hakikat jadi kos gitu. Saya cerita Allah mah teu boga tempat, Allah teu bisa ditanyakeun tapi ku ahli nama Allah aya di dieu. Ketika dalelau tu Allah, nele gunung tu Allah. Heh, eta mah berarti boga tempat. Sia mah sia bae aing maing. Moal kaharti ku sia. Coba buktikan sia lamun ngomong kos kitu. Ayo dibuktikan. Kumaha? Masak dia. Masak tadinya. Ajo naon? Suluhna suku aing.
Sukuna suku suluna suku aing. Bab aing mah geus cak Allah ge kun fayakun dikeun ku aing ka sia. Kumaha sia bae? Gusti abdi mah hayang masak tapi suluna suku. Los ku sia. Sok, seungeut, diseungeut ngagebrah bae asak suku. Mantak tah lamun geus kos kitu silakeun. Mantak aya kiai, siap-siap aya cai, aya lauk. Bawakeun gadinya. Coba tak kalapa aya cai teh. Aya. Coba. Asli aya boncelan di jerona. Belah, cek, kerep boncel. Aya betikan di jero. Teu kudu boga empang. Di jero kalapa aya betik. Kunaon sakejap nyata. Naon sebabna? Allah na aya di dieu. Allah teh aya di dieu. Tu Allah mafi jubati Allah. Hei, Allah mah teu meunang di kitu-kitu. Jang sia mah ulah tapi jang aing mah aing keur indah jasa jeung Allah. Kos jelema nu bobogohan. Nah, kos kitu bae sia mah kaedan-edanan. Tabah hideung. Kajeun hideung ge nu aing. Kajeun teh sia mah neangan nu geulih cak sia aing mah ieu mah hideungna ge geus jadi indah jasa. Terasa teduh aing lamun aya dina hideungna. Mal kahartieun soal mahabbah. Nah iyalah can anggeus wallahu a'lam bishawab.